urang mah teu percaya sih. Cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju. Nomor kedua puyeng bae. Penyakit ka dokter mah geus ditek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG. Di USG masih mah atuh meunan hamil. Geus ada kiai. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entar tadi daya pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sodaqoh cager ieu teh teu cager obat oh geus bae atuh geus kitu mah sodaqoh ya geus sodaqoh insyaallah ku sodaqoh mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sodaqoh dasarna teh mah kiai bloon cek. Kita sodaqoh teh bloon. Bentak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teh beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae. Dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah. Kieu jadi ieu masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun. Geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya bebarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah anu urang bagi samagahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah diangsongkeun kadinya 2 pulung bae 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti cekeuna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah itu polona. Bungguna cekeuna ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran tah celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun
Celi dah, oh iya aku impuk, oh bener, biak deh celi nak, nggak sebet tempel badi tekan itu lebayan leba dagingannya, beren daging itu ada mentu, tak iya ada daging itu dibelahkan, dibalikin deh, jaksan itu biak apa, jangan kurangnya, nyana di luar sini toel, goblok cantik tolol di ongkoh, sini toel, kurang tuh kebagian sakit. Geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejarah di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heueuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we ieu mustata dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat arah nase cak santri tah Gus Dur balaina naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di perlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh ulah deuk beakun kabeh ieu mah sia eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pandai bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk dieu teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyat paman urang sedekah nyat paman urang ka jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek asal teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira-kira teh udah tenang nyana ngarasa bunga kan menang mandat ti kiai ye paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atuh emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa tah bere aman masyaallah kabelah dieuna sajumah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan ye cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak
ai sendal tukang becak ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan ya mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah enggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau salat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau salat Jumat nih bos mau salat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahoan iya padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi 3 sendal masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kah babarengan sekeluarga kabeh ajo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji pancen eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un
Gusti Allah maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajian kuku maha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah maha uninga. Maha ngarungu, ulah sieun rahmat Allah mah gede. Diak babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sodako, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuh ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing mah ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat, jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba, ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat, macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja, aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobat teh tengah haja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna. Ngaranna aja tuh bari nyantai we. 9 sampai 10 lah lewat kota. Barang datang ke lampu merah. Aya WTS. Pak, bos. Boleh enggak saya ikut? Boleh katanya teh. Naik. Naik ya ke jero. Barangkali Bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk nemani Bapak. Oke. Kiaina hebat ya. Kiaina potongan pudoli meureun mah ya. Oke, ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiaina pakai kopiah apa? Maju pakai sorban. Jicak wetes ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya, mungkin. Enggak saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya, saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin tak. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter, wetes saling muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai tak kan minjem, bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, dibere kok ya, tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan disambutnya anak diciuman bulak balik. Ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan gusiata. Lagu di forum bawah lah. Aku kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam. Di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok jeung di hatena atuh terus atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nya teh jembar lantaran hatena kan lain muludan janama atuh aing jadi kos kieu
terus bae dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana didinya terus ieu nan ditoel ku jamaah ibunya kok nangis kunaon nangis teu nanaon sedih ibunya sedih ngadengi suami ngomong kos gitu sedih ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon si carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik corik deui Masya Allah tinggal eta WTS bingung goblok cek nya teh aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam nanti tetap kuda turun baik turun di berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS ge beja ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti